Jangan lupa like and subscribe. Halo sahabat, jadi hari ini hari Sabtu jam 10 kurang 20 menit. Rencananya hari ini kita akan ke Nganjang ke Tasikmalaya. Nganjang ke Oke, kita akan nganjang ke Tasikmalaya bersama erek kiri ya. Anjing, celana nggak erekingnya. Wah, mantap. Cuman tetap masih membawa si Poppy tercinta karena punyanya ini. Tidak apa-apa, yang penting mah semangat yang hatena tetap erek. Jadi hari ini kita akan OKB anjing. Oke, sahabat, pokoknya namanya. Sekarang saya sedang berada di Cipacing, kira di Cipacing. Doakan saja semoga selamat sampai tujuan, amin ya Allah ya rabbal alamin. See you next time. Ya, itu bukan nama sahabat. Bolehlah like, comment, dan subscribe di Squad Mantan. Lupa namanya? Ingat rasanya. Orang itu laku. Aing digawekeun nanti. Padahal aing teh eueuh di ditu. Apa yang baru dari kabeh. Halo dulu. Kemana yuk? Kemana yuk? Kebutuh dia kaliwat. Gila tuh si Poppy mah pak. Poppy ngaruh asli. Poppy ngaruh lur. Di mana itu? Wuk. Berapa di mana itu? Bandrek. Bandreknya di mana? Di daerah non? Daerah Lewo. Nah, aing teh di dinya anjing ngirimkeun eta teh. Aing teh di dieu ca aing. Aya aing kadon aingan sih salah kadon. Murah muninya biasa laki-laki ya. Laki mainnya we. Beginilah teman-teman yang berada di bernagaskeun ke acara. Ya awewe coba. Jalan guysnya. Aya mang encang. Lana. Jalan encang. Mana wae teh di abi dan tosan. Aduh. Aing kada mereng ka ditu kanu pas saya katasikeun kan. Jauh-jauh ini gitu. Aca aing teh jauh-jauh. Lambung. Asal. Tadi di jero saha? Hah? Di jero saha? Itulah karena namanya. Aing tadi kata Mang Armannya. Dan Abdiola ngerasa istirahat dulu ke Mang Arman. Berangna orang ke mana? Berangna ke mana? Oh, langsung ke TKP. Itu, ke rumah lah ngeres, besok ke TKP. Oh, sebentar dek jalan-jalan tuh gini orang. Mana mun teu ka TKP pasti jalan-jalan nanya orang jalan-jalan. Ngitari-tari. Panas Galunggung. Anjing, Cipanas Galunggung ge. Ke kawah naik ke tangga 1000. Aing teh eureun teh dihareup asa di dinya tah. Nah, itu palingan ceng. Aing teh ieu lain anjing nu nongkrong teh cing teh. Ieu meureun. Ieu lain meureunan gitu. Dihareup aing teh tuluy we teh bikin kan urang nongkrong ka Tasik gitu. Nah, tempat Tasik. Heeh. Ini cing. Pas dia nelpon teh aing teh di dinya anjing. Kerja bisa sehat orang gitu. Karaoke gitu gimana? Son badag bisa diakun. Gimana? Kalau mereka orang ngerasa lah karunya orang sareha. Yang segawe ya karunya itu mah sareha istirahat. Itu guys, enak. Rek go lah gitu kan. Member sekian sama banyak. Aing tak apa lah. Loba tapi aing tak apa. Lanjut. Catu kain karek ke tepi meuni. Poppy lanjut teh Poppy. Mah anu kunci teh. Asih ketuk. Guys, jadi rek go deui kita rek lanjut deui. Aing karek ke tepi. Nah, begitulahnya pokoknya mah. Stay tune dengan dewe Squad Mantan, lupa namanya, ingat rasanya. Karek ke tepi stay ini deui. Itulahnya. Karena mah hal aja we di YouTube Squad Mantan. Halo sahabat, jadi ayeuna teh
nyebat dulu. Biasa orang Sunda mah nih nyebatnya jangan nyebat. Katanya ciri sangkeng ini padahal jauh kene kamarinya asa namanya. Mangga jauh kene kamari deh nya. Jauh kamari. Tapi asa cakil ayeuna. Pulau Bares. Heeh. Ka bagian lain. Ieu ge sarua ngacelak deui. Cik lohong. Tah eta. Ngobating itu dari mah itu 70 Ciga nama lobat deui. Sebat dulu. Sebat dulu. Jadi hari ini kita bersama semua RE King dan hanya ada satu motor, si Poppy, motor tercinta yang senantiasa ngalilila teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang apa ya, intinya mana sih orang buat wani mawa backjul ka produk RE King. Pertama karena memang orang baheula sempat boga RE King cuman dijual. Jadi teboga duit yang meulina deui da nama RE King teh mahal gitu kan. Jadi untuk teman-teman doakan semoga saya bisa membeli RE King lagi biar sama-sama kayak mereka marawa RE King. Punya abi mau ieu lain teh pantes cuman kan abina klub RE King gitu. Tuh sahabat gitu. Hari ini alhamdulillah hampir full timnya ayeuna ya. Hampir full tim alhamdulillah. Itulahnya pokoknya dengan keseruan Magic Video. Si abot yang saha? Yang si Mang ieu nya. Lain. Saya si Ai ka mana? Sisang ya, member baru CKRT anjing. Aing ditinggalkeun wae anjing. Mana mun hayang di ospek tah make ieu. Make si Poppy. Keindahanana anjir. Santuy we. Santuy reuas goblok batur salalang jeung aing pengen tukangna. Batur ngajoang ieu mah santuy. Hah? Kesan-kesana kumaha pertama member baru pertama kali Alhamdulillah diterima dengan baik. Banyak dulu. Tong nengah teh tuh vlog satu grup. Begitulah. Jadi respect lah sering nungguan. Pembuka jalan. Kade tong dibandingin deui kana beus mana. Rusak. Jadi gitu, brother. Oke. Ayo ngaci oge. Anu ngalak kapiting teh nih. Isi Mang saya. Mang Burdi ya saya. Anjing Mang Iqmal loba pokoknya banyak teman-teman. Ya dia kayak karek datang. Ini sebenarnya mah resta jauh keneh. Si Mang Arman ke mana? Hah? Mang Arman? Jadi teh nah eureun-eureunnan karena memang kita mementingkan kekeluargaan dibanding kita mementingkan kecepatan. Yang kurangi kecepatan, pelan-pelan di jalan gitu. Ya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Utamakan kecepatan. Tapi tapi kesolidaritasan gitu. Ya sih. Satu berhenti semuanya berhenti. Satu maju semuanya maju. Aya nu mogok di step. Pokoknya mah step sampai akhir. Tapi semoga balik lagi tong mogok. Ya bro. Gitu mana ya sih Mangnya? Garut. Mang di mana Mang? Ya asik itu Mangnya. Di mana Mang? Abi di Cimana beb? Iya ka dieu di mana? Teuing atuh. Oh, iya di tim mana? Asli mana? Bisa nyebut airna ieu hese. Asli mana? Tim naon? Tim Burcang. Tim Gasruk. Burcang ya, batur Burcang. Di tim Gasruk. Orang mana? Garut Utara. Garut Utara. Tadi di YouTube ya teh. Oh, di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Tim Gasruk. Nah, tim Gasruk eta.
Gunung Mania anjir. Si jelema tinggalin kamari basa di ieu nya. Itulah ayo orang kaharep pula itu. Biasana sih naon sih namun bodak ereking carecing teh. Tah. Mun bodak ereking carecing teh biasana mah ngarapi-rapi motor. Supaya bisa menaon jalan. Dia masih rasa. Eta mah bieu ai. Maneh lohong karasa kene aing mah duanana teh karasa tuh. Itu non teh non banget banget sugupan kebal. Lebih kebal dia akhir-akhir ini. Itu tante malam-malam sih. Ini jam 1. Tante aplikasi hijau anjing itu. Tante. Tante aplikasi hijau ngali itu. Ting dulu Ini ada si bolang, Bro. Mana anjing? Ada si bolang. Bolang. Lihat belakang. Ada. Eta karet. Sepisan hari ini mah. Di luar ekspektasi teh suganda nu ngiluna saeutik pikeun nu ngiluna lobaan gitu teman-teman. Hampura namun sauna teu kadenge atau sarana teu kadenge da emang kieu. Biasa ngamodal handphone. Sekali orang dek ngecek-ngecek motor heula. Jadi so enjoy this video. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi enak tuang heula. Tuang sebelum tidur gitu kita dapat menyebabkan pipi barareuh tuh. Mana suku meni bau lodong. Iya, ada muka siapa tuh? Mana paling kali itu ada roke. Karunya si eta deket tuh didinya sih. Kayak batur ge ngalaras kene keune bareng jeung urang orangnya aca. Heeh. Kenang. Mudah lah kemana tengah jalan. Kedawunya Pak. Buat hari ini kita di mana, Buat? Di Karuhun Cawi. Di Gang Tawi. Mana? GG Tawi. GG Pan. GG Tawi eta Gang GG Tawi. GG Tawi. GG tegang goblok. Ganti GG teh. Goreng enggak ada. Aing minum po. Pura tuh. Oh, mana mau sangu di halangan bodoh. Anjing mau disangu. Waduh. Ya tuh kan. Iya aing semoga sabeula. Banyak ieu. Yuk pakai deui cik aing sia mah. Rumput teh aya. Namun cokor asupana balong, pak lauk mah pae. Mulai makan. Heeh tuh. Engap. Saku itu senang aranas. Iya netizen yang nempel sana di jero rame ente ngarokok. Siap. Ini lo baki jero. Alhamdulillah resep iya. Itu Arisya mau kajero tuh cokornya bawa rendang.
Oke lah, pokoknya kita makan dulu. Sudah makan kita akan ke TKP si Mang Arman, oke? Kapung. Halo, jadi hari ini kita makan dan ngalampangin cangkeng di aspal. Cuman gitu lah ya. Jadi resiko lamun misalkan resiko sih mau misalkan jalan jauh pasti ngebeudang cangkeng nu nyerit. Jadi paling indah teh ngalampangin cangkeng dimanapun itu. Eta teh wajib ngalampangin cangkeng soalnya namun teu dilampangkeun pasti cangkeng jeung teu ngeunaheun gitu. Persiapan lagi buat berangkat ke Katen si Mang Arman. Enak teh keur di rumah mertuana. Nah, nanti sekadang deh kita akan Katen si Mang Arman gitu. Jadi ya stay tune di OKB Pum. BTW si Mang Arman teh masih anggota kene CKRC Cikanjing Rider Community gitu. Jadi masih anggota CKRC kene gitu nya. Anu hayang diulinan ku urang komen di handap ke kurang ulinan. Sejauh apapun kurang diulinan. Selamat pagi, selamat pukul 8:30 lebih 4 menit. Jadi hari ini kita ngares di mana itu Mang? Orang teh di mana itu? Sukarame jeung Mang sa? Jeung Mang Bino. Perkenalkan sahabat dia yang telah menolong si Sabot. Motor, jadi motor ditaikin karena travel gitu, karena memang motornya tadi videona. Nah, di videona ya, pokoknya si motornya teh gear tukang teh hancur. Karena lagi lah. Hancur gara-gara si Ayu. Tah si Ayu nolakna jebrok gituan teuing tadi na motorna. Jadi we rusak gitu. Teh nama rek Katen Mang Arman, cuman jigana batur mah kadar itu kan urang mah mau jadi karena urang mah langsung balik dikarenakan kerja bakti. Udah urusan gawe aja kerja ai tidak berbakti kerja aja berbakti ke diri seorang daripada mana gawe yang kehidupan sama jang bang atuh terima kasih abi mah terima kasih bener kerja bakti baktinya ka bang atuh abi teh kumaha itu bang masuk ya kebenaran backgroundna ranking tahun sabaraha eta 83 jual mah dek dijual komen dihandap sugan-sugan nya brokot kagagah kita anjing kabeh motor gaya badan bot badan mau dijual begitu. Jadi ini teh kita udang sare langsung dibere sangun teu beak-beak di dia mah disebutan naon sangun hah iya sangun teh. Tapi oncoman tambah TO itu ponco anjir di BRTO bro aplikasi hijau bimbingan orang tua gitulah hari ini ngan sare sabaraha jam berarti ya masih 4 lumayan dibere sare kene meskipun 4 jam lebih. Tah batur bodak di acara tapi ting orang mah jiga mau ngilu ka acara. Oh iya, insyaallah tetap video nama kudu aya dan bakal aya sih video. Kudu aya video nama. Iya power. Naon? Jadi ungkapan itu poin. Lain eta baca ada di lap-lap. Dari teh mah aya lap tadi teh. Tenepi sampai ka ayeuna lap teh. Tapi lap teh ngantepkeun ka mana? Sahabat. Seperti biasa ngandalkan handphone dan stabilizer kokot gitu saya tahu gitu sahabat.
Penting teh urang teh salah jalannya cenah. Urang mah jalan teh kan handapna nya. Jadi nu pas atuh jangan naon mana nyusul urang. Sarua jeung bohong menaing ka langsung. Lah, Ini ka lagi. Apaan nepi aing ting di mana? apaanan urang teh kitu nya bae si nu tersesat beurang efek teh urang ku tersesat. Urang ponteng bakal jadi bonteng. Oh, atuh. Eta gorengan bonteng Goreng apa, Mat? Bonteng. Keripik bonteng. Itulah pokoknya hari ini sungguh spesial sekali, sungguh edan sekali. Tak kieu bro mau motoran teh. Jadi mau aya nu mogok teh nggak mogok we. Kudu nyiluan, jelema ge kudu nyilu mogok gitu. Lain mogok. Tangan-tanganan. Nah. Itulahnya pokoknya nama stay tune terus di squad mantan, lupa namanya, ingat rasanya. Kena-kena Dan Mang Beno semua apa sih? Iya tadi ke Mang Beno ieu teh. Iya keur ngares di Ngares di sahabat teman sahabat yang dol tadi tadi subuh gitu. Ngeunah rating teh loba balad. Nya kabeh klub ge sih loba balad. Cuma karena memang orang di klub ranking jadi lebih karasa gitu ya. Jika orang di klub lain pasti aya sarua gitu. Jadi tengah beda-beda. Cuma karena memang orang di klub ranking jadi baladna teh leuwih. Karena memang geus kajiwaan anjir. tong pokok kerja sama tim. Nah, eta jangan lupa kerja sama tim. Meskipun nu ngomeana seurang tapi kudu anu nempo. Kudu eta teh. Soalna ngarah-ngarah soalna ngarah ngarah bisa mun teu bisa kana wae cabok gitu. Kan sampai kaya nah apa? Prepare teh berarti di poe Jumat kene. Kamis, pemain selamat. Kamis seberapa tepikeun ka Sabtu. Tepikeun ka Jumat. Kitu di jalan deh kitu keneh we aya nu karasa. Ada sanina eta. Eta na sanina we. Singgiran eta lawanan komolan nu bererekan. Nah, jadi motor tuh kayaknya kurang bahas motor tuh. Coplok. Leuheung murah arang nahungkul mah. Jadi hareup murah dah hareup sarua dicoplok duanana edan. Tapi nacing teh maneh teu karasa, ngaleun ditingali, coplok. Ngaleun dicoplok. Ai siana teu ngarasa. Aing pan spion tapi kan spion tukang tapi ka teu karasa. Lampusen. Oh, eta lampusen naon? Teuing urang meureun, emang teh apaan teu. Tiis deui. Nu hiji deui mah karasa. Nu hiji deui mah muragna karasa enjo. Pak, anjing naon teh? Mana atuh? Aya pan di dieu pan panggil teh. Baca nepi ya teh. Jauh keneh. Jauh keneh. Nah, jadi khusus untuk pecinta motor, tong yang ningali kieu unggul, Bro. Wah, eta mah cari papagi jeung Trabal mah pasti aya, jadi kudu siap jeung trabalna, kudu siap jeung ajak ngomong deui. naon teh kudu siap jeung ruksakna. Entong hayang alus nangtung gagahna kieu wae, tapi pas di jalan kudu siap jeung ruksakna gitu. Yang kudu siap nulung. Teuing kewe geus atunya Dekowo dek tuh tulungan motoran tong sieun trouble. Eta. Karena konsekuensi motoran nya trouble. Khusus nama motor tuanya. Da motor maksudnya motor nu ayeuna mah jarang. Hese. Tina trouble nage paling ka bengkel gitu. Namun motor-motor tua tina trouble nage ngagupae leungeun kieu tah. Kieu leungeun. Pami ayam. Kata ngecebrak nasakeun pami aya misalkan balad sa motor sarua motor aja eureun kan kira-kira bisa nulungan apa henteu gitu. Bahkan orangnya ditulungan lain ku motor sih ku mobilnya. Ku mobil travel jadi si motornya diasup ka travel nama ditelen mobil elektrik. Gitunya. Jadi pokoknya nama stay tune terus di Squad Mantan. Lupa namanya, ingat. Iya mang jeung mang sama. Manggewo. Hah? Manggewo. Manggewo. Iya mang sama.
Di member mana? Independen. Tanya itu mana? Kayak lain deh kamu lah Wida FC. Tekudu jadi member, tekudu jadi member sih. Dek maneh member, dek maneh lain dah. Rasa hayang nulung mah emangnya. Tekudu urang ti memberan mah tekudu gitu. Jadi asalnya intina mah hate sih. Intina sahobi. Sahobi jeung hate maneh aya kagerak jeung nulung batur. Jeung teu kudu hobina kan ranking terus nulungan ranking ya tanya. Nya. Tah model urang pan urang ayeuna mau backjul ye. Pan urang ge ditulungan sama ku budak ranking gitu. Terus urang ge baheula budak ranking. Heeh. Tah ditulunganna kan urang budak CB. Tuh. Gitu simbiosis mutualisme we. Saling da soalna mun urang melak cabenya jadi cabe. Semua pengguna jalan sama nya kecuali ambulan. Nah, jadi ambulan deui. Kira pokoknya udah ini wes teh jenis buat mantan apa namanya ingat rasanya nyapu. Jadi hari ini kita akan berangkat ke mana teh? TKP. Kita akan berangkat ke TKP. Tapi Cimaremi. Cikaratan. Kamu pulang kok. Sama teman-teman dari daerah mana sih? Tasikmalaya. Baru Tasikmalaya pokoknya mah nuhun tos kondisikeun nu baru Tasikmalaya. Pokoknya Tasikmalaya. Jos. Oke, ada matanya. Itu bro. Wah kawan, Kurang joak. Dah, joak. mantap. Hasil Tuh. Tong hilap safety rider. Safety riding. Cakep, mangacil. Di salana apa? Iya. Ya harap mana berarti hong tim mimicina mana harus pula we. Jadi mau Saat di video Saut. Aran hiji aran kabeh. kala. Aran hiji aran kabeh. Oh, di tilu. Aran hiji aran kabeh. Ada hiji dan HP sakit satu sakit semua ya. Cekang aja. Kita sedang berada di pom bensin, sedang mengisi bensin dulu untuk menambah tenaga dan daya, berarti. Nah, mantap lah pokoknya hari ini luar biasa. Biasa manusia di samping, anjing. Ya doakan saja semoga selamat sampai tujuan ya, amin. Balik deh guys ya. Jadi kita hari ini anjing samang dah. Jadi kita hari ini nungguan lah teman-teman deh guys. Loba motor yo. Jelasnya. Halo guys. Kita lagi ada di Gunung Sembung pada bau. Welcome, oke guys ya, welcome to Barbaristan. Tahu ya tuh? Kuntul anjing. Mia dilepas, buntun bercanda. Kuntul anjing.
Puntu nonton anak dajal. Wah. Gitu. Gunung lah nama.